Ucapkeun Prabu Siliwangi sanggeus tepung Dewi Putri Subanglarang. Gawean ngan ulang-ulang babeu eueuh pipikiran. Sapangusi Ratin Bulunguyuh, para prajurit, penggawa, manut pangagung kerajaan, milu hariwa mireun Sang Prabu, terus nguyuh berang peteng. Gusti Prabu, rahayat pajajaran milukin prihatin. Mireun Gusti Prabu bangun guyung. Aya naon saleresna Gusti Prabu? Sakumna rahayat rek nandunkeun jiwa ragana pikeun kabagjaan Gusti Prabu. Aya perkara naon tepi ka Gusti Prabu halegeum samagaha pikeun. Patih. Aya naon Gusti Prabu? Puguh bae matak samagah pikir mah paman. Kaula teh bingung kaliwat saking. Basa kaula napungannya Putri Subanglarang teh. Manehna ku kaula ditalek naon maksudnya haing patepung jeung kaula teh. Isi aya pamenta pok geura kendakeun. Nah haing emas ranggeyan atawa inten delian sakarung. Moal burung teu diteundan. Kumaha eta nyi putri ngajawabnya paman? Beurang atawa penting cenah kaula de dipigarawa ku Gusti Prabu. Asal syarat mas kawinna bisa kacumpunan. Kaula teu butuh ku emas atau inten delian. Daya tamah geus aya. Cing teu geus ke paman. Naon pamentana? Naon cenah hanu dipakapalaina Gusti Prabu? Nya ieu mata gering pikiran teh paman. Ieu putri teh minta mas kawin ka Kakang Bentang. Basa ku kaula dicaritakeun yen eta pamentah. Teh pamohalan bisa kacumponan. Ieu putri teh kalah malikeun. Lamun kitu mah bohong. Cenah Maja Prabu Siliwangi sakti lauhung ku ilmu teh. Tadeu teh ngirana lamun kaula kudu mundur paman. Rek dikamanekeun meut kaula jeung kahormatan kerajaan Pajajaran. Leres Gusti Prabu. Lalaki Pajajaran pantang kudu sumrah. Enya. Tapi kudu kumaha caranya paman? Minta pitulung ka Dewata Gusti Prabu. Nya paman. Dipoi ieu keneh kaula teh manengkung Kahyang Agung. Satilta pamentakan ditendunan. Pamentaanku kaula dipasrahkeun ke heula paman. Kaula titip paman. Ulah hariwang Gusti Prabu. Amanat Gusti Prabu ku paman dak diestokeun. Prabu Siliwangi tuluy menekung murang peting. Lantaran cengeng mentana. Can tepi ka 40 poe oge manehna geus meunang pituduh. Nalika keur ngaleuyeub, Sang Prabu mimpi datepungan ku Batara Narada. Anaking Prabu Siliwangi, anjeun teu kudu leutik hate. Pamenta anjeun geus dikabul. Kongkorong bentang anu dipeta ku Nyi Putri Subanglarang teh kieu rupana. Ieu kongkorong teh ayana di Nagri Mekah. Pek teangan ku anjeun. Sanggeus menang pituduh, kitu mah Sang Prabu lugay ti kamarna. Manehna tuluy singkil, niat rek harita keneh
ngajukjuk ka negeri Mekah. Sang Prabu tangga ka langit ngagereyeum ngepatkeun jampe ajian. Ke sana. Buku kaulah dating jauh-jauh oke rek neangan ieu kongkorong kenaon. Putri anu rek dilamar ku kaula mentah masawin kongkorong bentang. Lamun kitu mah anjeun teh rajanya. Terus kaula raji di negara Pajajaran di tanah Sunda. Agama-agama naon anjeun teh? Agama Sunda wiwitan. Leuh, hanjakala tuh. Nu lain agama Islam mah teu meunang itu lieu kongkorong. Tapi eta kongkorong teh kudu dipemilik ku kaula. Bisa, tapi aya syaratna. Anjeun teh kudu ngucap heula kalimat syahadat, hartina anjeun kudu asup heula agama Islam. Sang Prabu teh henteu mikir papanjangan deui. Harita keneh manehna menta dituyun di papatahan ngucapkan kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah. Nah. Alhamdulillah. كل هذه الأرض ما تكفي مساحة لو نعيش بلا سماحة وانت عايزنا بحب لو تضيق الأرض نسكن كالجل. Makasih wayullah. Kami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wong kongkorong bentang sung sakjen cek sung sasidae. Mana Gusti Tuhan tanggang Sunda wiwitan tak tentang langsung we. Mau ampu eta jampe teh. Ya, ka dia. Bismillahirrahmanirrahim. Barang anjok ka tempat anu dituju, Sang Prabu tuluy bae uluk salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tahu tuh ki guru aneh gak denge kaula ngucapkeun salam. Barabat bae Sang Prabu ngadongengkeun lalampahnana. Ti mimiti miang ti Pajajaran tepi ka tepung waliullah di negeri Mekah. Tepi ka akhirna hasil bisa mawa kokorong bentang. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah ya Allah. Allahu Akbar. Alhamdulillah elis hidup kudu muji sungkur ka Allah lantaran Sang Prabu geus mawa hasil kongkorong bentang mas kawin anu dipenta ku hidup teh nu matak lebih bagja. Sang Prabu teh ayeuna mah geus ngagem agama Islam. Alhamdulillahi ala nikmatil Islam wal imani. Sadaya puji numung kaagungan Allah anu parantos mapari minat Islam sareng iman ka abdi.